luar negerinya. Nya puguh meni kesepian ya oge. Pasti we atuh Den kesepian mah. Ngan kadewe di imah ulah loba kamar mandi. Terus ari ngobrol teh utun mah. Maksud utun teh ulah arah ngagejebur ka sumur. Oh nya atuh manya aden ka sumur da aden teh normal. Lain Den. Kumaha karasana euy ditinggal ka bogoh sakitu lilana. Tun hayang apa mah bagaikan nenen tanpa BH. Tapi teh bulantungan teu bisa napak. Sing balik atuh Tun, jalan teh. Nah, saden sing balik. Ade abah cerita dong. Nya, duh puguh Den nya. Ari geus jong HP teh sok kajongjonan. Nya urang teh siga nu gelo, nyong HP teh siga nu linglung. Puguh wing oge cikaneh linglung. Nah, kumaha kitu? Nya apaan kuring teh nya balik ka imah. Nya, Naha aya nepi ka imah teh warna kursi berubah. nya terus TV, lemari, kulkas berubah pindah posisina. Ah, pokoknya mah acak-acakan we di imah teh. moal aku bangsat. Lain bangsat Aden. Utun teh salah abus imah. Hah? Ucu, hayu ieu geus maredem tara hujan wang mulang. Kira sakedap kira. Ucu boga beja. Heug beja naon, Cu? Yeuh, terang teu penampilan si Miliki ti ayeuna. Kumaha deh? Geus glowing, buuk di rebonding, di semoti. Itu cek buukna disemoting iyeuna gelelowing nepi karungit geti soledat cek uci nurutan atuh Kecil mama rek nurutan. Ngan lamun mulang ti dieu rek ngadat ka salaki. ngadap kumaha Arek dipanggilkeun pabrik odading. Den, rungsing, rudek ieu carana mah. Ye, ieu teh di tempat wisata, ceria, bahagia, lain lungsing jeung rudet. Heuh, atuh da eta ku budak nu leutik. Kunaon buat nguleutik? Main wae. Keur we, ari main wae mah alus. Mempenghora, berikanlah kebebasan. Nya eta Den lain kitu. Yo, keur leutik. Main PS hiji, Nya, SMP. Main PS 2. Kamari coba SMA. Main PS 3. nah ayeuna berarti keur bujang main PS4 nya. Lain kitu Saden. Puguh utun teh. Ya, si Jalu teh nya ayeuna teh bujangan. Kalah main PSK.